Neng Winda, Neng, geus aya anu ngabagikeun daging kurban can? Acan bu, sidikan lagi kerengan dagoan. Nah, hanya Neng Windanya. Padahal mulai tidak ngesore tapi mending can dibagikeun can anggus gitu. Eta motonganana. Tuh ingat tuh bu tapal. Urang susul atuh yuk Neng Winda yuk jeung ibu yuk. Rena naon ibu mah bisi kaliwat. Lebar samun kaliwat mah mau ada daging domba jeung sapi atau ayeuna meureun. Embung ibu nih alera teuing juga ibu sorangan mun dikacida disusul-susul. Atuh da ari sorangan mah era atuh Neng Winda ini kumaha atuh. Ibu. Teh Winda. Ngarujak yuk. Tah bu, mending kene ngarujak sareng Neng Wulan bari nungguan daging kurban. Heuh nya geus atuh hayu. Neng Wulan boga jambu kancing ti mana Neng? Menang meuli ibu di pasar Metuk. Wah aya kitu. Tadi abi ke pasar Metuk asa eueuh jambu kancing. Kancingna meureun tadi mah can dicoplokeun tina baju meureun Neng Winda. Angga ibu sok dulu ngarujak. Bu, pakai bawang tom. Nah, Neng Winda siga seblak make bawang. Nah, Neng Winda make jeung make laja, siga nu erek goreng daging. Emang ulah bu, make laja. Nya ulah tuh Neng Winda di mana teuing aya ngarujak make laja aing asa ararane. Siga nu erek goreng daging wae. Nah, nya mending can aya wae nu ngabagi kurban teh ka mana nya? Ibu mah da alena naon Neng Winda ibu mesin kaliwat di daging kurban. Aduh, haig mana teuing satahun sakali di Neng Winda aing mah Neng Wulan. Bae kieu can dibagi wae jeung geus asar aing mah. Sieun ibu masih teu kabagi. Ibu meuli kabida minat teuing nya kege aya atuh daging kurban mah. Teuing ibu cenah campur ada daging kurban wae. Lain kitu atuh Neng Wulan da ibu teh sok da daging kurban teh satahun sakali. Ngahaja mah meuli daging domba, daging sapi da mahal aya Neng Wulan. Ieu mah pamere aya Neng Wulan lumayan.